Tah geuningan muka keneh pagerna euy. Aya teh nya jalmina. Punten. Enggak. Aya Aus geuningan. Iya teh, abi teh kapentingan ek ka Ciamis. Hoream di jalanna sieun. Kebeneran abi ka dieu hoyong panggil Aubi. Terus ami teu panggih. Aubi aya teu? Aya hayu kalau betul lah weh. Cari keula ayeuna mah aya Aubi mah. Ih masih gak bakal ngenong. Orang api-api jailan. Si Aubi mah budak gitu. Teh, ka mana si Aubi na? Aya si A teh mata kaina geuningan teu kaluar teu kadengan sigana aya Aus. Ieu ada ribu aya si A teh. Kumaha? Saleuheungnya budi budak dikit ieu mah jadi torek. Torek. Abi kudu gogorowokan jeung kudu jeung Praga misalkan mun minta makan. Kudu balik ieu pokona mah parah ieu si A jadi kitu teh. Ti irang teh. Eta teh surada lami dang diajak badami hese ajak nonton di halaresena teh. Oh lami. Kayak tuh urang geroan heula nya aya sigana teh di dapur. Nya teh sok ambil sono soalna wis tepan euy terus lami teh pendak. Nya atuh kelanya. Ya, lihat teh. Naon? Aya Aus itu hayang panggih cenah. Aya si Aus? Oh, tapi ripuh. Ripuh kumaha? Rada torek. Manya abi nanya, teu kadenge kudu jeung peta. Ripuh. Coba ka itu gerak. Woi. Selila euy. Selila teh panggil. Cager. Alhamdulillah cager. Budak mau radio deh kadang gitu. Ya, dahar lah moal. Moal. Ripuh kieu ceulik nyeri pisan ya gorowokanna. Aing mah ripuh di heueuh jeung nu kieu mah aing mah. Sugan teh kieu udah aing lah beakeun tenaga ieu mah gorowokan wae. Di mana ieu teh? Dek ka Bandung keun tah rek balikeun. Di Bandung rek balik ka Ciamis. Ka Ciamis. Ngan kapentingan urang ngilu sare di dieu. Di dieu sarenya. Kan aing tadi ge bebejek sare di dieu teh ngilu sare molor. Subuh balik salat heula subuh. Heeh, salat heula. Da sama enggeus. Dahar moal. Dahar. Enggeus tadi di Padang. Oh, geus dahar. Geus di Padang moal dari ieu. Ari naon ieu? Ari jeung nu barudak mah. Ieu karaoke keur budak. Oh, teu kadenge tuh bener kitu. Ayeuna sare atuh. Heuh, rek sare. Rek sare we ngomong wae rek sare. Kita sare mana? Heuh, neng ragu tetangga. Tuh. Tamu. Heeh, tamu tuh. Kok kadenge? Budak teh. Ah, teteh mah teu balik. Tadi nyebut kena si Alma geus Anu budak geus saha kitu. geus torek tadi teh. Banyak kita cenah 3 bulan torek ayeuna mah. Mau balik geus sampai balik. Aus budak cek ieu. Kan biasa Ka urang abi ngomong budak. Aing capek-capek ngomong ke tadi. Ieu orat ieu geus ribu ieu geus serak ieu. Aing juga teh. Aing mah geus nyateng we na bos. Ore abi teh ingat yuk embung. Punung manehna geus sok kajailan kamu teh.